lain aya namanya kejadian tahun-tahun ieu mama sieun sok ningali dina HP teh mama cenah fakta we nuleuh fakta wae mama euy aya minantu jeung mitoha silih bunung aya geuning prajurit silih bunung jeung babaturan teh ya Allah ari kumaha urang teh sieun mama di imah teh sabenerna mama tak sok nepi ka gering kieu teh loba ka sieun aing mah ningali batur teh sieun ah aing geus kolot mah ningali geleper ping-ping oge tah nah aing lain ku mabok-mabok teuing Mak, oi mak, oi bedog ge mintul, mak. asa atuh aing ngarasa mintul jang mencit sanya meni diaasakeun bae sieun aing mah ih loba kajadian ayeuna mah nyaong sia loba kajadian sia ayeuna mah minantu jeung mitoha silih pencit silih bunung ayeuna mah aya prajurit ayeuna mah sieun aing Mantakan guru bager ka minantu teh. nya aing sok ngagabugan sia make nyebutkeun teu bager aing urang kumaha aing ka minantu bacot aing bawel teh dan nyaah aya teh mah aing mah tong make dijieun pikiran aing mah aing anu jadi pikiran teh sieun pembunuhan mitoha antara minantu Allahu Akbar prajurit ayeuna mah geuningan mereka maju jeung babaturan ka prajurit Makana cai aing kudu bager ka minantu teh. Aya sangu teh ayeuna? Aya. Ek sungu wuguhan aing teh atuh ku kejo. Kejo dina meja teh kudu disuguhan datang di obalan biasana ge nyatu sorangan. Kan puguh aing keur gering ayeuna mah. Aya boga kasieun mah kudu. Kudu sagala disuguhkeun ari sieun mah mah euy. Hau tah bawa ku sia. Naon bawa hau? Bisi hayang disuguhkeun aing teh naon lamun gablek mah ya Allah inyong da tah disimpan di mana. Urungkeun atuh seuneuna mak. Sangeuk ah. Aing baru ngawurung-urung seuneu aing mah tegarna awak. Weureuh aing mah kembung jeung gebeuteung ieu. Nama tuh istirahat da teh nyaah ka mah teh nyaah nah. Atuh pirak we teh nyaah kami toha bager mah. Nyaah mere aing mah. Ayam maneh